Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pangjejer sareng para pamilon nu kusim kuring dipika hormat, puji sinareng syukur hayu urang panjatkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparin rahmat sareng karuniana dugi ka urang sadaya tiasa patepung lawung paamprok jonghok patepang rarai di tempat kalayan sehat walafiat. Sholawat sinareng salam mugia tetep dilelerkeun ka junjungan urang sadaya nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para kulawargina, para sahabatna, dugi ka urang sadaya salaku umatna, dugi ka akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Tepangkeun wastapun ana Zuanur Khairiyah, sim kuring ngagem pancen janten panunggu catur, teu hilap ngahaturkeun rewu nuhun ka para pangjejer sareng para pamilon anu atos kersa hadir di ieu kumpulan kanggo medar sareng ngadiskusikeun ngeunaan ngagunakeun masker dina nyegah Covid-19. Kukituna supados henteu nyongkolong kana waktos hayu urang buka wae ieu sawala ku aosan basmalah sasarengan. Bismillahirrohmanirrohim. Para pangjejer sareng para pamilon anu kusim kuring dipika hormat, sateuacan incakan acara salajengna supados henteu disaha-saha deui, sim kuring seja nepangkeun para pangjejer anu bade ngadugikeun kamandangna. Pangjejer anu kahiji nyaeta Bapak Dr. Andes Nono Haryono anu asalna ti Majalengka, boborna kaping 15 April 1864. Mantenna mangrupikeun pangamat kasehatan ti Dinas Kasehatan Provinsi Jawa Barat. Wilujeng enjing Bapak, hatur nuhun kana kasumpinganana. Anu kadua nyaeta Ibu Uis Lalilalilah SPD MPD anu asalna ti Buah Batu, Kabupaten Bandung Barat, boborna kaping 8 Agustus 1868. Mantenna mangrupikeun dokter di salah sahiji rumah sakit anu aya di Bandung. Wilujeng enjing Ibu, hatur nuhun kana kasumpinganana. Para hadirin, supados urang leuwih neleman ngeunaan naon anu bade dibahas ku urang sadaya, hayu urang regepkeun wae kamandang ti para pangjejer. Sumangga ka Bapak Dr. Andes Nono Haryono SPD MPD kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Bapak Dr. Andes Nono Haryono anu atos ngadugikeun kamandangna. Saepisan naon rupi nu didugikeun teh. Nurutkeun mantenna, masker nyaeta salah sahiji benda anu tiasa nganyalamatkeun urang. Masker teh aya 2 rupi, nyaeta masker kain sareng masker sakali nganggo. Nah, anu disarankeun keur urang sadaya nyaeta masker sakali nganggo. Pami masker kain mah mung dijantenkeun alternatif hungkul. Anu kadua, mangga ka Ibu Uis Lalilalilah SPD MPD dihaturanan kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Ibu Uis Lalilalilah SPD MPD anu atos ngadugikeun kamandangna. Nurutkeun mantenna, masker kain teh ngagaduhan kaleuwihan sareng kakuranganna. Kaleuwihanna nyaeta tiasa digunakeun sababaraha kali, mung disarankeun kedah diseuseuh 4 jam sakali. Ari kakuranganna nyaeta masker kain teh tiasa nyaring atanapi nangkal sadaya partikel. Kukituna masker kain mah teu disarankeun keur para tenaga medis. Kulantaran waktos anu sakedik, salajengna sim kuring bade ngawatesan kanggo para pamilon anu bade tumaros. Ngan ukur kanggo 3 urang dina ngadugikeun patarosana kedah ngacungkeun panangan sarta teu kenging gogorowokan sareng nyebatkeun namina. Hatur nuhun ka Faisal Rasid anu atos ngadugikeun patarosanana. Patarosanana kirang langkung ngeunaan bahan naon wae anu efektif keur nyegah partikel. Sumangga ka Bapak Dr. Andes Nono Haryono kanggo ngawaler patarosan ti Faisal Rasid. Hatur nuhun ka Bapak Dr. Andes Nono Haryono anu atos ngawaler patarosan ti Faisal. Anu eusi walerana kirang langkung ngeunaan bahan anu efektif keur nyaring partikel nyaeta kain lap, nu kadua sarung bantal antimikroba, nu katilu sutra, nu kaopat katun jeung sajabina. Teu karaos ieu acara teh parantos rengse. Alhamdulillah ieu acara teh ti kawit dugi ka rengsena parantos kalaksanakeun kalayan lancar. Kukituna hayu urang sasarengan tutup ieu acara ku bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mung sakitu anu kapihatur, hatur nuhun kana parhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.